Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji sareng syukur urang sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala anu Maha Agung. Dina dinten ieu teh urang sadayana tiasa ngariung sasarengan dina acara ieu. Hadirin anu dipika hormat, beriman kana kodo jeung qadar seur manfaatna di antara tiasa nguatkeun keimanan sareng katakwaan ka Allah Subhanahu wa taala. Selain ti eta bisa oge nyadarkeun urang yen sagala perkara atawa kajadian nu aya di bumi ieu teh tos diatur ku Allah Subhanahu wa taala. Mantak ayana kodo jeung qadar ieu teh bisa numbuhkeun kateguhan hate sareng kasabaran urang salila urang hirup di dunia. Masalah atawa rintangan naon wae anu aya di hirup urang teh ngarupakeun katetapan ti Allah Subhanahu wa taala. Jadi urang teh kudu tawakal sagala rupina ge tos aya izin ti Allah Subhanahu wa taala. Urang sadayana moal tiasa ngahindar ti katetapan Allah Subhanahu wa taala. Deuk nu hade, deuk nu goreng, sadayana tos diatur ku Maha Kawasa. Iman kana kodo jeung qadar ieu oge bisa numbuhkeun kanikmatan ti Allah Subhanahu wa taala sareng ngadorong urang bersyukur ka Allah Subhanahu wa taala salawasna. Sakian heula pidato ti abdi, upami aya cariosan anu merenah di hate abdi nyuhun dihapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.